terulang-ulang kene sih ke kemari. Saking mana ulang-ulang nanti kemari ke burung-burung. Mau lincing aing kebon bukan di. Nam. Main pila. Kayak nyampe. Ayo kan gua banget doa. Kandi gopang gitu. Kira aku yang ngelawi ku koren kieu. Kajen sugan tambah lengah we mah. Cengit nangka euy. Oh, itu. Tadi aing dengan si Banot dek panggih. Jika na tiwari keur ngebangsat yo. Jika nama we. Oh, bener itu keur maling euy. Budak teh angger wae euy. Not sorangan wanian maling dino ekstrim. Keus ya teh ek nyokot ieu. Maling nangka ieu. Ngegoda ieu. Ngurak keneh panot. Asek. Mendingan di kebon wae bolah. Nyarakeun di dieu euy. Loba nyarahkeun sing kapanggihan euy. Udah tuh. Nam jang di kebon wae, Ba. Mungkin kamari ah. Ginaon ya? Ai naon kebon dituna. Aya nangka badogeun. Kebon. Lapar ieu. Hembay na jang ieu, jang ala. Tadi teh kamari orang manggih. Di Kulon. Mun salah mah. Si Odeng not geuning. Ekaran di. Biasa ngebon. Oh. Milu atuh. Hembay jang milo, Pak. Jang ngebon. Hembay na jang ngalan nangka. Batur. Ah. Sarkim kan dedenya lila. Not. Siksa nih ngajak ke kebon. Duka ta zaman teh ka mana ini teh? Dasa-dasa anu ketra-ketrong. Oh, tuh si Sanim tuh. Mana kan di wae. Puguh tadi orang neangan sorangan. Aing teh tadi nungguana di dieu kelang cangkeul. Pakai kan koren. Hampora tuh, Bos. Hampora. Oh, Hampora orang. Ayeuna. Ngai luruskeun bangsa tadi teh. Ayeuna. Heeh. Di bulan di aya weh. Di Kulon. Coba atuh. Tunggu. Yang jauh tuh. Ya, lumayan lah. Aduh. Naon? Ayo belu. Main gereyan lah. Wak. Di mana, Wak? Ngalang guru we budruk teh. Eta, Wak, punten naik naros teh cangkeul, Wak. Dong kowe ti tadi ketempona teh. Lampahan budak teh. Man. Mun nganggur pajang uga pengiring ka ditu. Mun Wak, mangga kayaknya nyusul, Wak. Keresep kene. Wong budak. He.
biasa. Kandi kan. Kandi lah. Kebon Mbak. Nama tuh. Nama nih. Aduh. Ada lampu. Tuh, iya. Boga imah jauh ke jalan gede teh. Kek. Siga barudak santri tuh. Maling. Keun maneh ngaji awas tempokeun. Astagfirullahaladzim, aduh hirup teh nu kieu teh, aduh ya Allah, di kampung mah kieu merenya, aduh Gusti, alah, cara pe dulu boga belakangan hama bae duh, minggu dud bela nu. Aduh, agak jarami atuh duh, orang mah kelar lah. Aduh, naon itu budak? Hei, naon budak? Iya sok. Ini cia. Ini cia. Maka atah di al-andra budak eta. Tangkurak budak cia. Ini cia nih. Jurang. Garawe ka ditu budak teh. Aduh. Gitu tah kerjaman kieu teh. Itu HP teh naon aduh babaradog we budak teh. Aduh Gusti. Mending balik be urang males on ka di mah. Balik lah. Aduh. Boga pelakan dengan baradog we budak gitu. Pagawean pisan. Paling bejakeun kayak kiaina budak mah. Keun atep bae urang mah. Belum diisi, mari kita isi dengan film pilihan. Pak Ali minta huruf apa? Mula-mula menjadi sero. Budak. Iya, tadi. Tadi kalian bukan angka lain. Eta Bedakeun caka kiaina keun. Cirian gua mah. Keun sok. Awas tan wajo koneng. Kurang di bui kan baru dah kemaran nak ieu teh euy kalau Allah teh euy tah dicedek pang di kurang teu lah teh iya baru dah zaman teh pergi mana heula tadi lumpat iya teh baru dah teh jadi kemana deh ya Allah beges hati-hati. Kemana tadi? Oke, hati-hati cenah jurig ya. Mau, capek. Murid coba ya. Murid. Balik ngaji. Tegon senim. Kan kok aing muli. Dijakeun ka kiaina. Kiai gitu tadi lho. Kiai. Ngobrol. Damang. Mana ya? Ya tos ngilik eta tah. Kokoreden. Terus beres. Alhamdulillah tah, cepi nangkana eta nu aduh. Kunaon? Eta barudak. Budak santri. Eta teh dewasan coba budak teh seenakna bae. Tadi nu paling gitu meureunnya. Eta gua teh sampai kesel kan ka budak eta. Aduh, punten eta bulu. Aduh. Budak teh ngaji ku ngaji, budak teh aduh. Kayak atuh, kayak wong ari ngaos di patahan lah budak. Tadi kita sekat tinggalin ya. Sampai si budak santri tapi saya
kayak meureun dicariosan di pangosan lah. Oh, mun kan gue ya kan dewarah ku Kiai supaya ieu nya. Mohon atur nuhun Pak. Ieu punten lah satenya. Iya, teu naon sok di. Bade, wih ayeuna. Abang budak sih eta mah. Bade. Barang atuh. Sok, supaya 20. Ayo. Assalamualaikum. Cek wae neng tanda terus. Daraman. Kanggo kumaha? Susut gitu digoyaan. Sok baca baheula made ngaos. Supaya parah tah. Suratna surah Al-Maidah ayat 38. Kumaha cenah? Ye, pirengkeun. Gilih kirang kumaha? Kapireng gitu nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Hartosna kiraman ukir anapun jalma lalaki atawa awewe anu makling ngabak dapat boga bak maka kudu dikumahakeun potong cenah kadua leungeunna ngarah kumaha
supaya eta teh janten balasan atas sadaya kalakuan maranehan jeung eta oge sebagai siksaan ti saha siksaan eta teh datangna ti Gusti Allah jeung ari Allah teh maha perkasa oge maha bijaksana maha hakim ari hakim teh bijaksana dina ranan hakim teh bijaksana lamun mang hakim ngapa berarti bijaksana tekeni gitu teh nya Allah tah begitu sakali deui aang mimitan ulah sok babak ulah sok Gening geuting geusan euy. Antosan episode salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka sadaya wargi. Tur dulur-dulur sadayana anu parantos ngadukung kana ieu film pendek. Intina mah resep-resep kumaha urang we. Nu penting urang bisa ngakreatifkeun kana kabisa urang sadayana. Tah, itu tong hilap, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barudak ulah lebih subscribe. Kemal bintik budak. Kawanehan.